Salila masih kena bisa disabaran, ulah rek males setiap kanyeri ku kagorengan. Cukup pasrahkeun kanu gaduh kahirupan, nu ngatur setiap lengkah, ucap, lampah jeung paripola. Syariatna nyeri ku manusia, hakikatna mah kanyaah ti Allah Ta'ala. Ulah ningali syariatna wungkul, tapi tingali hakikatna. Hubungkeun jeung nu nyiptakeunana sangkan jadi manusia nu bisa nyokot hikmah tina setiap kejadian anu nimpa. Sing bisa sabarna nalika menang tunggara, nya kitu sing bisa syukurna nalika manggih bagja. Keur tunggara sing eling, keur bagja tong umaing. Hirup nu digugulung ku kasedih, leuwih alus lamun ku kasedih eta leuwih ngadeukeutkeun urang ka nu Maha Kawasa daripada hirup dikurilingan ku kasenang tapi jauh tinu gaduh ieu kahirupan. Mugia urang sadayana kaasupkeun jalmi anu takwa dina sagala kaayaan. Mugia urang sadayana dijauhkeun tina kufur kana sagala nikmat Allah ditus dipasihkeun. Mugia urang sadayana dikurilingan ku kabunga bari teu poho kana ibadah.